1000, 2000. Aduh, kok duit saya berapa? 1000, 2000, 3000. Cuman esak kieu. Aduh, wo, segitu mah ngai. Ayeuna nasi padang 20.000, wo. Dah kieu, sakieu geus kakumpul 5.000, Dut. Yang bisa menang sanggujang kuah. Wah, nu bener, wo. Yang penting aya kuahna geus ngeunah. Alhamdulillah, geus orang nu meuli maneh tungguan di dieu. Maling! Maling! Mana malingna? Naon kieu dicokot? Eta Dut, eta. Hah, mana? Hehehe, nonya Dut duitna. Kurang ajar, ternyata mana malingna. Tak itu ge dicokot, urang nyarat naon Dut? Urang naon duit di mana deui? Urang ngemis we. Saya nyokot duit kotak amal. Urang masih sehat, Dut. Era lamun nyokot kotak amal mah. Mun urang teu sehat. Aja urang nyokot kotak amal. Atulan kitu maksudna. Woi, naon? Ya kis, punya si bawa aja kan ngemis ujung neon duit. Hah? Si Adut lebih parah, Bilkis. Nah, mana nang ngajakan nyokot kotak amal? Hah? Gus marane kunaon sih? Kurang can sarapan, Kis. Itu orang dicopot ke si Akil. Ih, parah amat eta budak. Geus hayu urang traktir nyarap tapi ayeuna doang ya. Wah, beneran, Bilkis. Jadi ngeunah ieu. Geus, ayeuna. Jago mana Kil nyokot duit si Bobo. Padahal tadi aya si Adut. Tapi kabehan kagocek ku ai. Tapi mun dicokot ieu duit. Terus manehna nyararap naon? Dinyaho mungkin ngadarangin. Kan aya zaman modern bisa nyokot gawe pakai HP doang. Gawe naon pakai HP doang? Jualan HP maksudna bener Kang Kis? Ah, lain gitu. Capek lah ngomong jeung maraneh. Dengan ayeuna teh ngan di HP. Caranya kan di HP. Duit na loba, Dut. Sana ngirim na kok. Ban Supriyansa 88 gacor. Wih, mantap. Woi, akhirnya marane berhasil dihasil. Kis benar cek maneh. Dengan HP bisa menghasilkan duit. Nuhun Bilkis geus nyarankeun yang pagawean HP. Tuh tempo eta ge berhasil saran ti urang. Penyaman eta bisa. Sorry, urang mah bisnismen. Urang mah teu hobi gawe make HP doang. Benar, urang resep gawe nu menantang. Contohna, akot duit bapana si Akil. Eta mah nyolong. Geus teu kudu nyolong, berewe pengaing duitna. Oh benar, Dut, berewe duitna. Sorry, urang terlepel duit kos kieu. Duit ieu mah teu menang tang. Dicokot oge. Urang kudu semangat jogetna, Dut. Bawa urang nyieun Bang Supriyansa 88 gacor nyieun mere paus deui. Ayo Dut, joget. Ayo. Penasaran Ram, pagawean non si anu bisa menang duit. Mun maranehna bisa urang ge pasti bisa Kil. Ayo kasih maraneh gawe kasih bawa jeung si Adutnya. Ih, sanu ngomong. Geus lah ngaku we ide urang mah belian, buktina iluan langsung sukses. Urang ngaku. Urang ge hayang gawe kos kitu. Nah, kitu Rama. Mainna mah bisa gawe pake HP doang. Urang yakin si bawa jeung si Adut buka usaha perkebunan langsung sukses. Jadi ini mana Kis? Punki mah sarua we ngemis online. Adut bawa dan naon ieu? Pan ieu gawe pake HP kan? Ih, diajarkeun kumaha kan? Pan ieu ge gawe dina HP wae. Ih, lain kitu maksudna.
jadi penjual ke konten kreator atau desain online gitu. Ayo mak iya ge online Bilkis. Tapi iya ngemis online. Kan masih sehat. Dut, orang ge iluan jeung nambah uang jajan. Orang ge iluan, Dut. Ih, ulang iluan kos gitu mah. Oke, duit nah bisa pakai meuli naon wae, Dut. Bisa kieu meuli beas, meuli lauk kabeh lah. Meuli skincare ge bisa. Hah? Ya Akil, ya Rama, ya Bawa, ya Bilkis. Marane ditangkap atas promosi judi online. Orang itu Pak, orang diajakan tuh itu. Pak, orang gak diajakan. Orang diajakan tak si Adut. Bang Pak lain. Iya, dosa emang.